Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping dina pangajaran Basa Sunda kelas 12 ngeunaan bahasan tradisi Sunda. Satacan kana materi, urang ngawanohkeun heula ngeunaan kompetensi dasar. Anu janten kompetensi dasar dina tradisi Sunda nyaeta menganalisis isi, struktur, dan aspek kebasan teks bahasan tradisi Sunda. 2. Menyajikan bahasan tradisi setempat melalui berbagai media seperti mading, pameran fotografi, film dokumenter dengan memperhatikan kaidah bahasa Sunda. Sedangkan nu janten tujuan pangajaran dina materi tradisi Sunda nyaeta kahiji siswa bisa maca jeung nyangkem teks bahasan tradisi Sunda. Nu kadua siswa bisa nganalisis struktur jeung unsur bahasan tradisi Sunda. Anu katilu siswa bisa nyusun teks bahasa Sunda perkara bahasan tradisi Sunda. Kaopat siswa bisa midangkeun bahasan tradisi nu aya di sabudeureunana ngaliwatan media anu aya. Naon atuh nu dimaksad tradisi Sunda? Tradisi teu leupas tina budaya. Budaya asal kecapna tina basa Sangsekerta. Budaya nu mangrupakeun wangun jamak tina budi anu hartina budi atawa akal. Terusan robah jadi culture anu dihartikeun salaku kagiatan manusia pikeun ngolah jeung ngarobah alam. Aya tradisi, aya kabiasaan. Kabiasaan sering disebut oge tradisi. Asal kecapna tina basa Laten nyaeta traditio. Hartina diteruskeun. Sacara basajan kabiasaan dihartikeun salaku hiji hal nu geus dilakukeun dina waktu nu geus lila nepikeun kajadi hiji bagian rutinitas kelompok masyarakat nu tangtu. Hal anu jadi dadasar tina kabiasaan nyaeta informasi ti generasi ka generasi boh sacara tinulis atawa sacara lisan. Aya tradisi, aya kabiasaan, kitu oge aya kesenian. Kunaon make aya kasenian kulantaran kasenian raket patalina sareng budaya Sunda. Kasenian nyaeta bagian tina budaya jeung mangrupakeun sarana nu digunakeun pikeun ngaekspresikeun rasa kaendahan tina jiwa manusia. Salian ngaekspresikeun rasa kaendahan tina jiwa manusia, sacara umum kasenian bisa ngaraketkeun tali silaturahmi hiji masyarakat. Kasenian seueur pisan rupana. Contohna aya wangun kasenian rengkong. Pakakas nu digunakeunana nyaeta awi jeung pare. Terasan aya oge kasenian teh nyaeta reog. Anu pakakasna nyaeta dogdog. Aya calung tarawangsa, pakakasna calung jeung rebab, aya angklung buncis, aya gondang buhun eta pakakasna halu jeung lisung, aya lais, aya rudat, aya oge pencaksilat sareng anu sanesna. Tah, ku margi kitu ngarah urang mikawanoh kana kasenian, kana tradisi, urang oge kudu nalungtik kana tradisi nu aya di sabudeureun urang. Ku kituna baris dipaparin pancen nyaeta mangga di lembur hidap pasti aya tradisi Sunda anu masih sok lumangsung. Prak ayeuna jeung tulisan bahasan ngeunaan tradisi Sunda nu aya di lemburna masing-masing. Janten ku hidap talungtik tradisi Sunda nu aya di lemburna masing-masing. Mung sakitu materi ngeunaan tradisi Sunda. Bilih aya patarosan mangga tiasa serat dina kolom komentar. Kade tong hilap di like sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.